Kangjeng mah kaistimewaanana nu puguh ka sorga titah ka salorga, anu ka neraka ulah waka. Cek Kangjeng ieu kaistimewaanana kitu ulah waka keheulanan tunggu maksudna supaya ka sorga kabeh eta kan istimewa ngaranna. Lamun aya polisi kos kitu di urang mantep trip ana surat gak ada pak, SIM gak ada pak. Kenapa nggak pakai helm? Gak punya pak. Masa motor punya helm gak punya? Itulah kegoblokan saya pak. Eta kan tangkepen eta nu bener nama. Biasana lamun eueuh surat, eueuh SIM, eueuh helm sabaraha duit? Hah? 500. Gopek kan? Cek polisi udah nego aja. Enggak usah tilang dah. Yang penting ada uang rokok aja. Berapa? 1 juta dah. Ye, gedean eta. Guys. Balik guys. Geus dihampura guys. Sorga kata. Aya upah besi nu kitu teh. Ieu sok isinkeun sia mah. Ya Allah ya Rabbi ulah ayakeun bae eueuh kitu. Masya Allah. Ieu muludan ieu mah ieu. Masya. Polisi lagi aya. Aduh Gusti Allah tah. Kangjeng Nabi beda jeung polisi. Polisi mah salah eueuh hampura. Kangjeng Nabi mun ka neraka. Supaya ka surga. Masya Allah. Laulaka lama khalaqtu. Istimewa. Bangga urang jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya sholawat anu lamun dibaca ku urang hayang naon bae insyaallah asal teu meunang direkam teu meunang ditulis ti ditu ti guruna kuduna asal diomongkeun katalar teu meunang direkam tapi lamun direkam teu jadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Siapa direkam kan? Bahaya direkam mah teu meunang. Anu tungtungna anta bihajati teh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin anat alaihi wujuh wa khasyat alaihi qulub antu sholli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin anta bihajati satik ngan syaratna teu meunang ditulis teu meunang direkam. Kudu pas diucapkeun hafal. Misalna ye aya awewe gelis ditanya ku urang, dina tanya. Ngaca. Be. Nyentuh kana hate, belum tahu dia. Tasbih gua muter lo. Je cak Haji Bahri tapi awas lu. Isuk tanya deh ku aing sia. Tanya deh, Neng dari mana? Ngaca. Haji Bahri beuki ciuk bae. Nah, bacaan shalawat eta 70 hiji macana. Saetik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin anat aidil wujuh khasyatan qulub antu sholli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin antu sholli ala sayyidina Muhammadin anta bihajati tujukeun bihajati sarwiti ngan batal direkam ditulis batal terjadi sama kudu langsung disebutna musyafaah ti ditu nanti guru eta sholawat bisa hebat kos kitu lain sembarang. Bahkan lamun urang keur boga kesulitan tadi kula geus ngobrol di jero imah ketingkeun 3 kali katana sambat Kangjeng Nabi